Nadom anak Adam hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Anak Adam anjeun di dunia ngumbara, umur anjeun di dunia teh moal lila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan, saban poe saban peuting dicontangan. Anak Adam anjeun paeh teh nyorangan, cul anak cul salaki cul babarangan. Anak Adam paeh eueuh nu dibawa, ngan asiweung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolongseran, saban poe saban peuting gegeroan. Anak Adam anjeun kaluar ti imah, digarotong dina pasaran tu geunah. Aduh bapa aduh ibu abdi keung, rupku padung rapku lemah abdi sieun. Anak Adam dikubur teh leuwih poek, nu nyaangan dikubur teh maca Quran. Anak Adam paeh anjeun ditakonan, malaikat munkar nakir nu nakonan. Anak Adam mun teu bisa ngawalonan, ka malaikat nu dua nu nakonan. Anak Adam tangtukeunna eta gendir, paneunggeuna malaikat munkar nakir. Anak Adam lamun amal urang alus, eta tangtu dikubur teh leuwih mulus. Anak Adam singgarotol maca Quran, pidamareun dikubur teh maca Quran. Anak Adam kaluar ti alam barzah, waktuna teh dina sabada kiamah. Nyaeta dina tiupan nu kadua, nu dingaranan paniup ba'as teh ya. Anak Adam urang sanggeus dihirupan, tuluy digiring kana tempat landeran. Pirang-pirang aleutan nu rupa-rupa, sakumaha waktuna hirup di dunia. Anak Adam aya anu rupa bagong, waktu hirup di dunia na teh bedegong. Anak Adam waktu anjeun keur ditimbang, mun berat kakek catang tu kana cungkrang. Kitu deui lamun berat kakatuhu, eta meunang kabungahan anu tangtu. Dulur-dulur abdi sakieu wasiat, pamugi ieuna doman janten hikmah. Anak Adam ari maot eta lawang, sakabehna jalma-jalma pada nyorang. Anak Adam ari maot teh inuman, sakur-sakul jalma pada ngaraosan. Anak Adam dau Allah maneh dijieun, tayalian pikeun ibadah lakonan. Anak Adam maneh ulah katungkulkeun,
Kana dunia sabab bakal ditinggalkeun. Anak Adam maneh ngalakonan dosa, saha anu nyalametkeun tina siksa. Maneh lamun ngarep-ngarep rahmat kami, kudu pisan netepan bakti ka kami. Reujeng maneh mun sieun tina siksaan, eta kudu tina doraka jauhan. Reujeng maneh sok era ku pada jalma, henteu sieun ku Allah sakama-kama. Anak Adam ulah poho kana maot, karna ari maut ka anjeun teh pogot. Geuning maneh ayeuna keur mapai jalan, tangtu anjeun nepi kana panuntungan. Anak Adam pek pigawe amal hade, karana nu jadi kunci surga engke. Bersambung.